Alhamdulillahilladzi ja'ala wasilatan listima'ihim bi makanin aliyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusuz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wa nahdil siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa zamilni ya bani as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bi fasahati wa balaghati wa bara'ati wa hlul 'uqdatam min lisani bi riqati rafati rahmatin sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ayuhal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana masih dipanjangkeun yuswa, disehatkeun salira, ditiasakeun angkat ka pangaosan. Mudah-mudahan riungan urang ieu sing janten wasilah lungsurna hidayah kali taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hujan denya tos dua dintennya. Itu diantos-antos urang teh. Itu mudah-mudahan sing janten hujan anu nyanak barokah, janten wasilah lungsurna rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Ya ba raos dari hujan mah nya rada tikis gitu nya. Yaitu tibra mun yang koyot ya mah. Bagi kaum muslimat rahimakumullah, bahasan di dalam kieu hiji asar dawuhan sahabat Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Sayyidina Ali ngadawuh, saur Sayyidina Ali arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Aya 4 perkara saur Sayyidina Ali anu sakedikna eta perkara teh nilaina jadi seueur. Itu sakedikna ge seueur, itu dianggapna teh. Fayata azzanan nasu bizalikal qalilin, maka jadi pilara an-nasu ka pirang-pirang jalma bizalika kalawan eta qalilin anu sakedik. Jadi sakedikna oge dianggap seueur. Itu baru sok kadang ayanya anu seueur dianggap sakedik, sakedik dianggap seueur. Itu ibarat cai nya upami cai di walungan atau napi di sawah di solokan ngalir upama saageng tangan gitu nya eta dianggapna teh alit. Terus teh alit caina oge di solokan teh eta teh lekat teh itu nyerelek wae padahal saageng leungeun sain mah pinuh gitu. Tapi dianggapna alit da biasana sok ageung. Tapi lamun tina kenteng nyerucut saageng cinggir kira-kira na ageung teh alit. Ageung nya tina kenteng mah. Lalu sababna biasana mah taraya. Itu tara ngocor, ayeuna ngocor upama ada kentengna peupeus atawa ngagolosor kucing ditaekan namanya. Eta ngagolontorna cai saageng cinggir ge upami jolna ti parama sok janten ageung dianggapna teh. Nah ieu mah saur Sayyidina Ali 4 perkara mah ku sabab eta perkara jadi pilara ka jalmi sehingga alitna ge jadi ageung. Mun teu jadi pilara mah biasa we. Dengan ku sabab jadi pilara jadi kanyerian nya fata'azzan nasu bizzalikal qalil, maka milaraan atau ngajadikeun pilara eta perkara nu 4 teh ka manusa kitu tina anu sakedikna. Naon wae cenah nu dianggap ageung tina sakedik teh nu kahiji saur Sayyidina Ali al-waj'u nyaeta kanyeri. Sakedik ge kanyeri teh sok dianggap ageung. Nya. Bahkan bisa ngalimpudan kana sadayana. Tok ayeuna urang upama nyeri waos, ukur waos unggul nu nyerina teh. Tapi pun mastaka ge ngejongkeng we kitu darieuh kitu nya.
Itu awak kita tiasa dicacana ka mana mah padahal tangan jeung sampean mah teu nanaon. Nya nu nyeri mah ukur waos, tapi kadang alim barang dambel ge nya, alim ka sawah, alim ka mana. Tepang nyeri-nyerina cenah nyeri waos nya. Itu saur teh nya pidawuh Rasul dina keterangan duka hadis Rasul duka sanes kitu nya teh la waz'a syairan pamit lebatnya la waz'a ila waz'ad durus la parha ila parhal arus wala waz'a ila waz'ad durus teu aya nu pangbungah-bungahna nu ngabandingan kana bingahna pangantenan sareng teu aya nu pangnyeri-nyerina nu ngabandingan kana nyerina waos leres bingah teu waktu pangantenan baheula jadi raja banyak hoyong naon disayogikeun itu bumi dihias kamar baheula mah zaman kubilik banyak itu di sampingan itu backgroundan ku samping dihias tepikeun ka bumi ge teu katingali aslina eta bakating ku meriahna jadi raja dina jeung ratu sadinten itu tatanggi baraya rerencangan sarumping sadaya ge pan haladir gitu nya balas tina keur jadi raja teh matang pangbungah-bungahna itu diantawis kabingahan mah teu aya deui iwalti dina waktos keur pernikahan keur pangantenan la farha illa farhal arus teu aya pangbungah-bungahna angin bungahna pangantenan ibadah bunga dan cocok jeung hawa nafsu nikah mah. Lantak nu loba duit mah karawin we nya. Geus gaduh ke narambah deui, nambah deui eta. Sabab naon cocok jeung hawa nafsu ngadukung ibadah ongkoh gitu. Ngan teu kenging lepat dadina nalika ibadah tapi tujuanna ngumbar nafsu atau ngudag-ngudag ka palai mah teu jadi ibadah deui. Moal aya ganjaranana. Nya. Di mana-mana ibadah tapi tujuanana upama nuturkeun kana hawa nafsu teu janten ibadah. Maka upami sakintena dorongan tina hawa nafsu mah mending ditahan we sanan ibadah ge pengkolkeun kana ibadah anu sanes deui. Emang sunah Nabi nya, sunah Nabi nikah teh sunah Nabi. Dugikeun ka Kanjeng Nabi papan nyaurkeunna teh laisa min ummati gitu nya. Lain umat kami cenanya. Sing sajalma anu teu resep kana pernikahan. Man nikah sunnati paman rogiba an sunnati falaisa mini ari nikah teh sunat kami sing sajalma anu teu resep kana sunat kami maka lain umat kami. Mun teu hoyong nikah teh teu resep kana nikah kitu nya. Dugikeun ka maot dina kaayaan teu nikah maka eta teh moal diaku umat Nabi sada upami teu nikahna teh karena teu hoyong beda deui jeung ari teu nikahna karena teu payung nya da eta mah geus takdir pan jodohna meureun nya gitu. Allah Subhanahu wa taala teu maparinkeun jodohna najan hoyong nikah oge rek nikah ka saha eta aya mah jodohna maka maksa di dinya teh sanes jalmi anu teu nikah nu lain umat kami teh jeung Nabi teh nya tapi saur Kanjeng Nabi teh paman rogiba an sunati sing sajalma nu teu resep kana sunat kami gitu. Jadi teu resepna pan aya jalma nu resep kana nikah ngan jodohna teu aya paman maka teu nikah-nikah. Ya. Aya jalma anu kenging jodohna ngan teu resep kana nikahna hoream naon sababna sieun jadi beban sieun teu sanggup dina nganapkahan jeung sanes kantena maka eta kalebetna nu teu resep kana sunat eta mah kartos bahkan ai nikah teh pan niat kumaha niatna gitu nya aya nikah teh aya nu sunat aya anu wajib aya anu makruh aya anu haram nikah teh nya aya nu sunat nu kumaha anu nikah bari jeung tos hoyong gaduh putra itu sunah nikah teh. Upama ayeuna nikah ukur hoyong reresepan bungkul mah gitu hoyong ngacakan komonya teu disunatkeun ya namun ini nikah wae hoyong ngacakan we upamanya kumaha rasana ari kawinan tah eta mah moal meunang ganjaran sebab teu disunatkeun
anu disunatkeun mah jalmi anu nikah bari tos hoyong gaduh putra gitu jeung tina sunat anu tos kalangkung teh persunatanana teu kakantun gitu. Upami kakantun mah pasunatan anu tos biasa tos rutina maka bakal leungit pasunatanana janten makruh hukumna nya. Pama biasa sok tahajudna dawam rutinnya tiap wengi duhana osok gitu prung we nikah ai barang dinikahkeun tahajud teu kaburu duha jadi tara tah berarti pasunatan anu tos marantina kakantun itu nggak gara-gara nikahna jadi makruh kartos ai urang kumaha teh aya sunat nu kaganggu teu ku sapeda urang nikah teu aya data dina tara merenya amun tadi nawasok punya. Nah tapi alhamdulillah mun nambihan ku sabab nikah upama caroge ngajak bugah wengi teh tahajud gitu gara-gara gaduh caroge jadi kersa tahajud nambihan eta pasunatanana jadi teu dimakruhkeun kumaha cenah lamun ieu macan hoyong gaduh putra mah gitu sunat teu kaganggu gitu nya. Eta hukumna mubah nikahna wenang ya wenang teh pan teu meunang ganjaran teu meunang siksaan gitu. Ari nu wajib mapan diganjar kumidamelna nya disiksa upami ngantunkeunana eta wajib ceuk pikih nya. Anu sunat mah diganjar upami midamelna teu diganjar upami ngantunkeun jeung moal ngadatangkeun siksaan eta sunat. Ari anu makruh mah diganjar upami urang ngantunkeunana teu diganjar jeung moal disiksa mun midamelna eta makruh itu. Terus tadi nikahna karena ku sabab nikahna kakantun pasunatan moal meunang ganjaran tapi henteu disiksa kitu nya eta nu makruh. Ngan upami dikantunkeun pamakruhan kenging ganjaran. Pertos ngarokok nya eta makruh hukumna. Upami caroge ibu ayeuna ngantunkeun kana ngarokok liren di dang ngarokona gitu nya maka kenging ganjaran gitu. Hartos osok ngarokok tara nya ibu-ibu mah caroge na sok ngarokok tara lamun liren eta teh kenging ganjaran nya eta atau ngamam jengkol, ngamam peuteuy, ngamam bawang atah, kan eta makruh hukumna teh. Dina nalika ngalirenkeun atawa ninggalkeun kenging ganjaran. Upami midamel teu disiksa teu dosa. Eta makruh nya jadi makruh mah moal diganjar upami upami dikantunkeun kitu kenging ganjaran, upami dipindamel moal kenging ganjaran jeung moal siksa. Eta tanikah ge aya anu haram nu kumaha anu haram pernikahan anu haram mah dina nalika jalmi eta nikah bakal tiba kana pakasaban anu haram can gaduh usaha can aya padamelan can gaduh pendapatan upama tos hoyong nikah prung we nikah aya barang tos nikah kudu aya resiko kedah tiasa barang emam kedah nganafkahan di mana ieu jolna gitu pandari dina nikah santosna nikah teh wajib caroge teh nganafkahan ya nafkahna teh disebatna teh nafkah muawadhah nafkah anu wajib keur ngaganti panghalalanana eta istri ya nu tadina haram jadi halal kusabab di nafkahan ya terus dinikah teh maka wajib milarian nafkahna. Upama teh amah dugikeun ka tigebrus kana jalan haram ya pakasabanana teh kelah milarian pakasabana anu haram maka haram hukum nikahna dagongan gara-gara nikah kalah tiba kana barang anu haram atawa kasab kanu haram tah kartos. Nah tanya tuh, jadi la farha illa falhar arus wa la waj'a illa waj'a durus teu aya anu pang bungah-bungahna nu ngabandingan kana bungahna pernikahan jeung teu aya anu pang bingung-bingungna pang nyeri-nyerina nu ngabandingan kana nyeri waos gitu. Bunga dari baheula mapan keur anyar nikah mah nya tara pasea tara naon
Tepung ge artos seueur keneh ladang tinu ondangan nya eta bumi alus keneh dihias ku samping can pati dibuka tilu dinten we mah eta eksare wae oge kitu nya ari dina nalika kertos nikah mah tarat ieu digeureuh-geureuhkeun ku sepuh ge leres teh tos nikah mah isuk-isuk upama gugah terus kacai nawaitu buslah ya beres di jamban mam ya beres mam teh terus ka kalamar deui bijil-bijil ke wayah lohor ya wayah lohor teh kacarai deui nawaitu buslah teh digeunggeureukeun ku mitoha teh nya da bageur keneh hari tanggal nikah ya tas lohornya mam siang itu bus ka kamar deui wae bijil-bijil wayah asar nawaitu buslah jadi betah we di kalamar gitu tos tika mah entos asar ka kamar deui we ngantosan magrib ke di kalamar pas rek magrib bijil deui nawaitu buslah la ilaha illallah jadi dina nalika pangantenan mah diantep we ku ibu rama ku mertua ku sasaha ge teu ieu sawan geureuh tapi geus ngendak sabulan ka ditu artos ladang tinu undangan tos seep barang mama anggar kedah sanes kanten upama kedah di biayaan mulai tidinya mah istrina mulai AIO nya itu mulai janten tidinya mah mulai gitu mah tidinya mulai ayeuna mah mitohake sok rada gurah geureuh tapi tarawantuneun poksang sunar sinir bari sasapu teh nya panon mangalieu kalawang kamar sapu mah gebuk kucing pis ya kucing teh ngaringkuk poe usaha ka ditu mimiti tah ayeuna mah nyindiran gitu nya pada ngararingkuk poe di kamar dari sabulan teh ngaringkuk poe di kamar atuh nya eta jadi keur pangantenan mah bunga kabingah tapi dina nalika tos majeng beuki ditu teh da ibarat sagara nya ari rumah tangga teh sagara rumah tangga ai sagara pan ditinggal ti basisir mah ti sisi nya pasti bakal ningal cai nu mayapat teh asa endah katungtungna upama panon poe nembe meletek katingal kurang ti basisir kitu nya endah waas katingalna tapi di mana-mana kurang diancurban eta lautan ya beuki tengah teh beuki jero dina nalika urang teu gaduh parahu mah ti kelebek di eta lautan teh ya rumah tangga urang awal mah endah kabayang tina meme nikah papon waas kita geus nikah mah kitu ngaleut duaan upamanya ka Alfamart balanja ka pasar duaan ka kondangan duaan gitu angkat-angkatan ka mana dibayangkeun mah bakal endah ka jamban duaan ibak sareng duaan maunya saling basokan gitu jadi kaendahanna teh kabayangkeun ti awal ibarat urang ayeuna keur aya di basisir laut ninggalna upama urang aya di tengah asarek waas asarek pecah tapi urang ancrub ka laut ternyata teu gaduh parahu mah beuki ditu teh beuki jero beuki teuleum kakalepekan di lautan nya balas teu gaduh parahu mawi dina nalika pernikahan ge sing gaduh heula pikeun ngojayanana eta sagara rumah tangga teh naon teh hiji ilmu nya dua harta pikeun nganafkahanana bekelna nu paling penting mah ilmuna sabab harta bisa dipilari dina nalika urang gaduh ilmu itu man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi ma bi ilmi jalma nu mudag dunya kedah ku ilmu mudag akhirat ge kedah ku ilmu jalma nu butuh dunya jeung akhirat duanana ge ku ilmu gaduh ilmuna mah bakal mulus dina rumah tanggina bakal lulus ya dina nalika aya dina kakurangan bakal tiasa mayunan kakiranganana sasarengan dina nalika aya dina kajembaran bakal ngagunakeun kajembaranana dina nu dipikarito ku Allah gitu.
upami urang gaduh ilmuna mata bekelan urang kali urang anu bade angkat rumah tangga teh ku ilmu itu kartos teh tanya seueur kan rumah tangga nu gagal teh balas teu make ilmu rumah tanggana itu dari rumah tangga di ilmuan mah insyaallah aya bae jalanna aya solusina dina nalika pasea kumaha carana ngalereskeunana dina nalika aya da keur sesah kumaha carana mayunanana itu. Tapi lamun ayeuna ilmu teu gaduh hartana mah seueur itu bro di juru bro dipantok sagala aya harta bandana mah moal kurangeun ku nafkah prung nikah ilmu teu gaduh maka dina rumah tangga isuk durder durang dordar ya pas sore geus cing keluar eta piring teh itu pasea we awet racet padahal harta banda mah seueur itu nu mawi seueur jalmi atawa teu kirangeun gitu jalmi anu harta bandana seueur pakasabanana geus jalan tapi rumah tanggana teu awet balas naon balas teu make ilmu cartos da jalmi anu gaduh ilmu teh kada jalmi nu gaduh harta teh moal bisa ngamanfaatkeunana upami teu nganggo ilmuna gitu dina syairan panentanya itu di mana-mana anjeun gaduh sapatu gaduh harta cenanya itu wa in kunta damalin walam takun da ilmin ka'annaka takhufun walaysa laka rizlun mun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu jika anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku kira-kira lamun gaduh sapatu tapi sampeana teu aya kanggo mah aya sakodina sapatu mah gitunya dina rak dengan sampeana hiji-hiji acan gitu maka moal kaanggo eta sapatu teh urang gaduh harta anu seueur ngan ilmuna teu gaduh maka moal tiasa ngamanfaatkeun kana eta harta ilmu kana dipayunkeun itu untung ayeuna harta heula upamanya dina nalika ilmu dipayunkeun mah keur modal rumah tangga bakal jadi parahu keur ngamajukeun rumah tangga ka tengah-tengah sagara kartos kitu ngeunten eta jadi nami sagara mah teu endah bae saperti ditinggal di pasisian tapi kadituna mah beuki beungar mimiti mah pan nyarios lemesnya gitu cariosan oge diatur keur rumah tangga komo malem pangantenan mos yeun nyinggung ka caroge teh tuh kitu teh baheula teu langsung gaprek we teu nya pan tata basana sae gitu pan istri kalebet tipayun gitu nya itu carogena dipengker pas lebet teh assalamualaikum ya Bapak Rohmah itu cek istri nanti waalaikumsalam itu osok itu tarayeuna ya waduh geblus we badannya ya mah lebet ka kamar teh itu kan awal begitu udah apal keneh tata tertibna itu aya dongeng baheula ge cenanya itu dina gaduh dambel panganten teh teu acan ka kalamar ai jalmi anu tukang dekorasina leungit dompet dipilarian ngoteh teng ka mana ya dompet anu kami cenah dompet hideung murah gitu dipilarian di tengah bumi teu aya ka dapur teu aya di payun teu aya sugan mah tinggalkeun tadi keur ngahias kamar gitu cobaan we kok lebet ka kamar panganten kokorotak milarian dompetnya teu kapendak wae kapireng panganten rek lebet ka dieu alah panganten rek asup we bising diduduk kumaonam di dieu keur kokorotak di kamarna blus we ambus ka kolong ranjang tanya jempol di kolong ranjang itu panganten istri ti payun ge calik di luhur ranjang tuturkeun ku panganten pameget itunya itu ai cek panganten istrina cek panganten pamegetna teh beureun keur persiapan nya itu neng ari eta cenah gunung kembar anu saha panjeun teh anu aa cenah ya aa cenah ai cek carogena teh aa cenah ari eta
cau Ambon anu ageng anu saha ih pan ieu teh kanggo neng aya cek carogena deui ngabales deui neng cenah ari eta dompet hideung anu saha aya eta jalma nu keur nyumput di handap teh kok ngorecak nu abi eta mah sabab manehanana keur neangan dompet hideung gitu nu abi eta mah cenah ti buburan jati kolong ranjang atuh digarbugan disangga maling nya dongeng eta mah nya monya dikieunana mah jadi ke papangantenana pasti kabingah teh bakal aya gitu lapar ha illa falha ngan dina nalika sawina lawaz'a illa waz'a durus teu aya kan nyeri anu langkung nyeri tinimang nyeri waos nyeri waos karaos tukang dagang kaos teh nya deunya we hayang ngabaledog ya asa ngareca asa ngece gitu nya asa mupuas gitu nyebat karaos teh pugu nawarkeun kaos katanya tuang teraos gitu nya mastaka miring rieut gitu takan nyeri teh sakedikna oge janten ageng bodina naon we nya upama panangan kakeset sakedik padahal mah ieu ngan curug hiji tapi kan nyerina teh karaos kana sagala sumarambah gitu. Jadi anu sakedikna sok dipandang agung teh nyata al-waj'u rasa nyeri. Kan nyeri teh sakedike bakal kapandang teh janten agung. Mawi tong aya kan nyeri dina diri urang sabab kan nyeri teh sok rasana teh asa agung. Hiji tah saur Sayyidina Ali nya. Anu kadua saur Sayyidina Ali teh nu sakedikna dipandang ageung teh wal fakru kapakiran. Fakir teh sok dianggap agung, masalah anu agung. Padahal mah sakedik upama ukur peryogi kanggo tuang, peryogi kanggo leueut gitu. Tapi kakurangan tina tuang jeung leueut teh janten masalah anu dianggap agung. Naon sababna? Sabab teu pati eling ka Allah. Jadi kapakiran ge asa masalah anu ageung. Dina nalika ayeuna emnut maka Allah hate tazali ka Allah, yakin kapakiran teh moal dianggap perkara anu abot. Naon margina? Aya tawakal ka Allah, aya ridho ku qada Allah. Kitu nya aya tafwid sumerah ka Allah Subhanahu wa taala. Nun Gusti Pangeran abdi karesan teu gaduh serang, teu gaduh sawah, teu gaduh kebon, tapi abdi gaduh patuangan kenging Gusti. Upami abdi gaduh patuangan tangtos Gusti bakal aya lebetkeunana. Ecek Allah teh matak maneh mah moal dieusian beuteung teh. Ku kami terek di bere lapar. Wios Gusti abdi tiasa teu dipelebetan ge patuangan abdi nganu penting mah abdi gaduh tanaga we Gusti keur ibadah ka Gusti. Ai dibere jag-jag mah sadajan teu tuang ge teu nanaon. Ngan urang mah balas sok kapitnah ku sabab ye kitu. Mun teu dahar marek jag-jag di mana kan kitu bahasa urang mah. Kitu rek kumaha bisana urang ibadah lamun teu barang mamnu padahal mah seueur jalmi anu teu tuang tapi ibadahna kiat. Diantawisna Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun anjeunna teu tuang tapi jag-jag we ibadahna. Calikna di Tegalan Irok jauh ka ditu ka dieu teu kasabak ku manusia. Tempatna teh salat we di dinya ibadah zikir we ka Allah Subhanahu wa taala 25 tahun teu barang tuang. Kuat gitu. Sebab naon aya kakuatan ti Allah Subhanahu wa taala radang kabingah dina ruhanina munculkeun kana kakuatan pikeun ibadah ka Allah. Dasarna manu matak jag-jag teh nya upama kanggo ibadah nyata ruhani itu tuangeun ruhani, upami kanggo usaha kanggo padamelan tuangeun anu bangsa jasmani. Itu matak jag-jag teh. Ngangkat pare di sawah manggul umpamanya atawa ungkut angkat naon eta kedah dipasihan tuangeun anu bangsa jasmani supaya jag-jag teh nu macul umpamanya atarapi nu
ngored anu naon we nu tandur eta diparinan tuangan nu bangsa jasmani. Tari nu ibadah mah kudu dipasihan tuangan teh nu bangsa rohani. Upama ngadedet we tuangan bangsa jasmani unggul isuk-isuk terus nyorabi berang saeutik bubur ya tambah di sangu eta jam 11 siang aya tukang baso ngabaso gitu nya tas lohor tuang deui sangu gitu. Ai rohanina nama kalaparan sabab terangkat ka pangaosan sungking ki lamun rek pangajian teu kungsi hadir dina majelis ilmu maka jag jasmani nama kuat ka sawah ka kebon ka pasar ka pasir ngan teu kiat ngangkatkeun tangan pikeun salat. Naon sababna ruhanina kalaparan datara dieusian ku ilmu. Ari parabna rohani mah ilmu. Ya, rohani urang bakal jag mun ilmuna seueur. Itu santapan rohani pada sebatna ge nya pengajian mah. Tak sing alus parabna rohani teh. Parab. Naon atuh tuangan rohani kitu nya. Tuangan rohani teh sing sae ku ilmu anu manfaat ilmu anu sae. Cenapan seueur pangajian di ditu di dieu ya durder upama di tiap panggung ka panggung tablik akbar nah cenah jala lemah teu pati balener ayeuna teu pati jarak jag kana ibadah teu pati gesit kana parentah. Lamun margina mungkin wae ilmu anu diserapna teu pati ngadukung kana ibadahna kana rohanina da geuning zaman ayeuna mah kadang pangajian teh eusina nama bobodoran nya sok nu payu mah da nu ngabodornya itu aya pengajian anu ngumpul we ilmu nu diparinkeunna teh teu aya. Kadang-kadang ilmunana teh hilap sabab kalindih ku pikaseurieunana antukna datang ka bumi teh teu aya ilmu nu nyangsang nu emotna teh ukur pikaseurieunana ngumpul atuh rohani teh kalaparan keneh sehingga pangajiannana diudag ka mana-mana bae pengajian tabligh akbar di ditu di dieu gitu bae pangaosan rutin tara dihadiran. Naon sababna teu pati rame gitu pangaosan rutin mah. Itu ngebahas kitab wae gitu kan ari tabligh akbar mah rame gitu nya. Andukna leuleus rohanina ku sabab salah parabna gitu. Da jasmani ge leuleus atuh urang dipasihan bubur we teras bubur pamanya awak sehat tapi tuang bubur wae jag mah. Leuleus kedah aya sanguna kedah nu heuras nu jadi kakuatan di eta lembur di eta daerah gitu. Sabab urang mah dibiasakeunana sangu atuh teu mam sangu teh leuleus. Hartos sinten kita rohani ge gitu supaya jag mah maka ilmu anu pikeun urusan rohani nu urang kada dipilarian emutan gitu nya gitu bahas deres urang terus terapkeun gitu kanggo rohani urang eta jadi fakir ngarasa ageng dina nalika eta kapakiran urang dianggapna masalah anu ageng. Tapi kapakiran ge dina nalika urang ridho kana pamasti ti Allah ku pakirna maka moal jadi masalah anu ageng. Jadi hiji naon cenah nu matak ageng teh ulas ageng teh kanyeri nya sakedik ge asa ageng. Dua fakir nyata sakedikna oge fakir teh asa ageng. Nu katilu narun teh seuneu sakedikna ge asa ageng dina pada sok ngadatangkeun madaratna teu pira sapentul korek ngan disulutkeun ka bumi dugikeun ka erep bumi teh alit tadina mengan jadi ageng ku sabab timbul masalah gitu kan hoyong mam cenanya hoyong bisa mam 5 tahun gitu biasa itu teh ku korek hiji oge pentul korek hijinya itu canak ka pom bensin dikecrekeun asongkeun bensin ngabeldug hurung barang teh di penjara 5 tahun disubuhan di penjara eta tak ladang tina korek hiji biasa dianggo barang mam 5 tahunan gitu khusus ke sorangan eta mah gitu di lapas pada di ditu beureun mam nanya eta dua tah nu katilu tilunya narnya seuneu nu kaopatna wa azzawatu sakedikna sok karasa dipandang ageng teh nyaeta musuh nya
gaduh musuh hiji oge asa seueur daripada gaduh rerencangan 1000. Rerencangan 1000 asa sakedik kurang keneh gitu. Tapi gaduh musuh hiji asa seueur. Daheurin atuh alam dunya teh gaduh musuh hiji oge nya. Itu urang bade ka warung ari jalan teh ngalangkungan ka payuneun bumi musuh urang cikira luas mah. Pan sasalake urang teh milarian jalan alternatifnya supaya teu ngalangkung ka payuneun musuh. Bawi musuh mah hiji oge bakal dianggapna teh seueur sakedikna musuh jadi seueur. Benten sareng rerencangan. Teu nya pami gaduh rerencangan 1000 oge asa sakedik. Itu saur Nabi Sulaiman alaihi salam la tastaksiru ayyakuna laka alfus sadiqin fal alfu qalilun. Ulah rek nganggap seueur anjeun kana gaduh rerencangan 1000 urang sabab rerencangan 1000 urang eta teh sakedik. Wala tastakilla ayyakuna laka aduun wahidun fal wahidu kasirun jeung teu kei nganggap sakedik anjeun kana boga musuh anu sahiji sabab musuh anu hiji ge eta teh nilaina seueur. Jadi urang teh nuturkeun kana cariosan sepuh pami saur sepuh mah sinalogor dina liang jarum ulah seret di buana. Maksudna urang teh sing bumblas kaditu loba dulur ka dieu seueur baraya kadinya rerencangan ngumpul jadi ka mana wae oge urang teh asa di lembur nyalira henteu asa janten hayam panyambungan nya celoh di ditu babaturan ngumpul angkat ka dieu rerencangan ngumpul eta nya di ditu wabuh di dieu kenal eta nya jadi jalmi-jalmi teh terang karena kasayan urang karena saena akhlak urang sehingga di mana bae keur kumaha bae jalmi-jalmi teh hoyong papenak sareng urang teh ya hoyong silaturahmi sareng urang teh sabab eta seueur rerencangan teh nya jadi rerencangan anu 1000 langkung sakedik tinimang babatura atau musuh anu hiji musuh tos kaanggap seueur sabab matak sargomo lamun aya 2na atawa 3na di ka 1000 na mah nu itu musuh bakaler bakidul musuh kakulon gegok teh jeung musuh nya kawetan oge saingan eta teh baheula keur parawan gitu anu nu bakaler mah eta saingan pedah dadagangan harita teh eleh bayu itu nu bakidul mah kungsi pasea budak urang jadi pipilun minung bapana jadi musuh unggul upama mata mereka kidul seret mereka kaler tuang toong heula aya teu nya di imahna mun teu aya kakara bade lunta ari aya mah moal waka ke deui wae ngantosan teu aya kitu mata seret di buana teh nu alus mah sing logor dina liang jarum sing ulah seret di buana reka mana wae brasnya lumaku prungnya lumampah sabab di mana bae oge rerencangan teh gaduh dulur jeung wargi teh sanes bae anu sanasab batur anu teu puguh-puguh ge jara di dulur ari urangna alus mah itu penting mah akhlak urangna sae maka moal gaduh musuh da jalmi anu dimusuhan mah biasana jalmi nu akhlakna awon itu ya 7 cirina husnul khuluq teh nya ciri jalmi anu akhlakna sae teh aya 7 kabujeng mah teh urang didurung-durungkeun wae nya tadi pendek ciri anu halak sae teh kahiji nyaeta sok taat kana undang-undang Allah itu ku Sunda we langsung nya ka hartos jalmi anu akhlakna sae teh jalma nu tarang ngalanggar kana undang-undang Allah dikeureuyeun we undang-undang Allah rek berat rek pait rek peuheur sabab ieu parentah ti Allah nu jadi aturan Allah dikeureuyeun dipidamel itu eta jalmi nu akhlakna sae kira-kira ka jalmi anu ngeureuyeuh kana aturan-aturan ti Allah dipikang ewa mah oh rarasa peuleuh bahkan hoyong urang narurutan teh nya itu eta ciri nu kadua ciri jalmi akhlakna sae teh nyaeta dawamu zikri langgeng elingna ka Allah tara loba goplah tara seueur poho ka Allah
matak dina nalika aya tatangga anu mika ngewa ka urang moal malik mika ngewa tapi bakal emut ka Allah. Ieu teh panyepret ya Allah jiga nama aya kasalahan urang ka Allah. Dumeh tatangga eta ngewaeun ka urang teh da moal salah deui yen ieu teh pasti aya kasalahan urang ka Allah nu can beres teh kitu. Da makhluk moal aya nu tiasa masihan manfaat sareng teu aya anu masihan madarat ka urang kecuali ku diirodatkeun ku Allah. Moal pati Allah ngirodatkeun awona eta makhluk ka urang lamun sanes ladang urangna gaduh masalah sareng Allah aya perkara nu can beres urusan urang sareng Allah mantap beberes akhlak urang beberes laku lampa urang ibadah urang pasti bakal beres urusan sareng makhluk. Jadi kusutna hirup urang teh gara-gara can rengse urusan sareng Allah. Nu rengse mah urusan jeung Allah. Moal dibere kusut hirupna teh tenang we beh bar sanajan dina fakir bakal karasa genah dina kafakiran ge. Teu rasa bingung naon sababna sagalana dicukupkeun sanajan dina kafakiran. Komo deui di parinan beunghar sagala aya. Walatra kata tangga bisa nyaah kadulur bisa nyantunan. Ibu Rama kabantosan orang teh sabab naon akhlakna anu sae najan harta banda seueur akhlakna teu sae mah indung bapa ge nu citeun naon sababna koret pisan saya tah mah betul ceuk tatangana rek pinjem duit teh saya tah mah loba ge duit da moal mere da biasana ge kitu itu nya kartos teh eta nya mata akhlak anu sae mah bade pakir bade beunghar pasti bakal jadi idola ti jalmi anu sanes dipikaresep ku sadaya jalmi. Jauh tina gaduh musuh nu gaduh akhlak sae. Tuh, terus anu katiluna husnul khuluq teh ciri jalmi anu gaduh akhlak sae teh aya husnul khuluq nya hade akhlakna. Oh, itu ciri ilmu nu manfaat gitu nya. Jadi kedah gaduh ilmu nu manfaat berarti judulna teh nya itu husnul khuluq nu sae akhlakna. Ai husnul khuluq teh kumaha? Nyata teu ngalap kana sakabeh hakna gitu husnul khuluq. Eta nu ka tilu nya. Jadi tara ngalap kana sadaya hakna. Tara nuntut kana hakna sadayana gitu. Ieu mah aya umpama pan istri teh ngagaduhan hak ti nu janten caroge. Kedah kumaha? Ya kedah dinafkahan lahir batina terus kedah naon deui hak istri teh diantawis hak istri terang teu terang jongjon nanti caroge na keur bae na teu nyaho dieu cenah kana seueur aya antara masihan mata kadang-kadang nya eta hak nya yang diantawis teh nafkah nya nafkah muawadhah eta hak istri tapi urang teh ridho we da caroge na umpama usahana nuju teu leres itu ridho we keun we Kang da abdi usaha dagangan kenging ladang tina icalan teh hasil kitu nya dianggap pikeun tuang akang ayeuna teu nganafkahan ka abdi mah ridho we tah eta jadi teu nuntut kana hak nya anu teu kacumponan ku caroge eta tawis husnul khuluq akhlak anu sae nya anu kaofatna tawadhu nya tawadhu naon ari tawadhu teh teu ngaku gaduh darajat yen diri teh teu ngaku langkung mulia ti batur diri teh teu ngaku gaduh pangkat jeung darajat jeung kautamaan itu tawadhu rasa diri teh disadapeun batur we ningal kasaluhureun ka sepuh pamanya sepuh mah tos seueur amalna tos seueur ibadahna matak hormat ta'zim kana janten sepuh teh torjo budak leutik upamanya ningalna kana kawonanana budak leutik maka karasa leutik migawe ka gorenganana nembe sakedik kalepatanana itu urang mapan umur geus lila pasti kasalahan geus loba gitu maka ngahormatan we ka mudang kali-ali oge teu asa saluhureun eta budak jadi ninggal nu saluhureun ninggal kana kasayanana tos seueur ninggal ka sahandapeun ninggal ka awonanana nembe sakedik mata darajat diri teh asa pang sahandapeunana batur asa panghinana itu ya teu aya anu pantes diunggulkeun itu tawis jalmi nu husnul khuluq nu akhlakna sae
tawadu gitu nya. Ai tawadu teh lain ngahormatan ka saluhureun tapi ngarendahkeun diri, sanes ngarendahkeun diri ka saluhureun gitu nya, tapi ngarendahkeun diri ka jalmi nu sahandapeun urang. Ai ngarendahkeun diri ka jalmi nu saluhureun mah eta mah geus kanyataanna sakedahna, da memang urang mah sahandapeunana. Gitu. Jadi nempatkeun posisinya lira upami ka saluhureun ayeuna teu ngahormatan namina kumuluhur eta mah. Kitu nya. Itu sebab sapantesna urang mah ngarendahkeun diri da kanu saluhureun. Terus nu salajengna nu kalimana majalisul fuqara sok rajin nu sae akhlak mah rajin nyarengan ka jalmi-jalmi anu falakir. Pesep jeung jalmi fakir teh. Ngariung jeung jalmi-jalmi nu fakir. Kan Rasulullah mah nya dina nalika di pilarian Rasul teu aya kapenakna teh di jalmi anu fakir. Kamana Rasul ya? Pasti dituduhkeun tuh Rasul mah biasana sok aya di jalmi-jalmi nu fakir sok naroskeun kaperyogianana, sok naroskeun tingkahna keur kumaha-kumahana. Nabi eta Rasul mah pami nuju teu aya teh sok di pilarianna teh di bumi-bumi jalmi-jalmi nu falakir sok kapenakna. Ya urang mah beda deui kadang nu leungit teh di nu beunghar keur yang moyot we. Sabab aya kopieun aya nanaon upamanya eta aya kauntungan gitu. Rasul mah teu nya leundeukna teh Rasul mah ka jalmi-jalmi anu fakir. Nu kagenepna qasrul amal sok pondok lamunanana tara panjang ingetan atau tara panjang lamunan. Itunya tara mikirkeun ke sabaraha taun ka hareup gitunya, tapi nu diemotkeun teh ayeuna we kudu kumaha ayeuna, naon nu urang dipidamel, naon anu bakal manfaat urang pikeun di akhirat teh. Nu katujuna sok takdim ka ahli Allah, ngahormatan ka ahli-ahli ibadah, ngahormatan ka ahli-ahli Allah. Itu dina nalika aya ulama, dina nalika aya ahli Allah nu rajin kana ibadah, maka urang kalintang ngagungkeun, langkung ngagungkeun ti ngagungkeun anu sanesna. Eta tawis jalmi anu berakhlak sae. Moal loba musuh di mana-mana urang tos gaduh sifat anu tuju, ieu insyaallah batur ge jadi dulur, tatangga ge jadi baraya, di mana-mana urang gaduh akhlak anu sapertos eta. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sakitu kapi atur, hapunten dina kakirangan sirang kalangkunganana, mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.